Yustahabu disunahkeun naon al ishadu nyaksian dua saksi tea ala ridho zaujati atas ridho calon panganten istri biakdin nikahi kalawan akad nikah. Jadi dua saksi sebelum proses akad nikah disunahkeun ngupingkeun pengakuan secara langsung ti calon panganten istri bahwa eta calon panganten istri ridho di akadan. Wadalika ari itu ishad eta bi ayyasma'a gambaranana yen ta ngupingkeun saha syahidani dua saksi idnal mar'ati kana izin calon panganten istri waridoha jeung ridona ieu mar'ah. Gambaran ishad teh dua saksi ngupingkeun secara langsung kana izin calon panganten istri jeung ridho calon panganten istri. Biantakula gambaranana calon panganten istri si mar'ah tea ngucap kieu raditu bihadal aqdi abdi ridho kalawan ieu akad. Tah bahasa abdi ridho kalawan ieu akad ti calon panganten istri sunnah kakuping katingali kudua saksi. Au adzintu fihi atawa bahasana ti calon panganten istri teh adzintu fihi kuring ngawidian dina ieu akad. Biasana samemeh diwalian teh Bapa Naim, Bapa Penghulu sok naros kieu ka calon panganten istri. Nyi, Neng, bade kusaha diwalian teh? Eta calon panganten istri ngajawabna kieu, abdi bade diwalian ku pun bapa. Terus Bapa Naib atau Bapa Penghulu teh naros deui kieu, ridho diwalian ku pun bapa, suka diwalian ku pun bapa. Terus eta calon panganten istri ngajawab kieu, abdi ridho, abdi suka, abdi bingah diwalian di akadan ku pun bapa. Contohna lamun walina bapana. Tah bahasa abdi ridho diwalian ku pun bapa, abdi ridho di akadan dina waktos ayeuna, abdi suka diwalian, abdi suka di akadan dina waktos ayeuna ku pun bapa nu jadi walina. Tah bahasa ridho eta teh, bahasa izin eta teh sunnah katingali kakuping ku dua saksi. Wadalika ari itu yusahabu al ishad sunnah dua saksi nyaksikeun kana ridho anu jadi calon panganten istri kanggo diakadan ihtiaton karena kehati-hatian liu mana supaya disantosakeun naon inkaruha nampikna si mar'ah bada zalika dina sabada akad, supaya sabada akad tidak ada inkar, tidak ada penolakan deui ti panganten istri. Ulah dugikeun kan geus diakadan awena ternyata teu satujueun nepikeun ka kabur geuninganan. Tah ulah sampai terjadi kitu. Matak sunnah dua saksi nyaksikeun heula kana ikrar ridho izin ti calon panganten istri kanggo diakadan, kanggo diwalian. Mugi aya mangfaatna wallahu a'lam bishawab.